Wah, Woi, anak setan, ngumpul, penting ya, penting. Ya naon mang? Mana kemana mana? Juri lokal gak diajak keles. Ini mah circle juri gori dong, nggak goda jelema. Bos. Emang aya meeting naon mang? Cik. Ramadan tiba. Naon cing? Pembagian kolak gratis mang? Kolak banget sih juga kolak. Lain sih tadi ya, dengke. Jadi tugas orang di bulan puasa ini kita harus menggoda jelema-jelema cina batal puasana. Kumaha we carana mah supaya bisa nyatu. Mun teu nyatu nginum. Mun teu berhasil kumaha mang? Jadi gebotan hulu maneh ku suluh nepi ka bejad. Anjir sadis. Tuh mata ke kudu berhasil jangan menyerah cenah pika dan magrib mah. Anu umuran sabaraha target mah mang? Tah dari sekelas ustad mah moal kuat maraneh mah geus kude kita malah. Maraneh mah fokus ka barudak nu bejeunna nu umuran 20 tahun. Siap mang. Burukeun ke ku amang dicek hiji-hiji. Kumaha cenah teh kalakan nyantai. Hudangkeun cenah nyatu ulah cenah puasa. Tah tingali geus jam 5 sore. Tenang mang, tenang, jangan hariwang. Tah tingalikeun kedeung deui. Halo. Ayo tuh, kita jadi ke bukber teh keburu buka ih. Ayo ayeuna dijemput ka dinya sayang. Terus kumaha ayeuna? Nya tong wane mang sina bukber jeung awewe nu lain mahromna auto batal puasana. Mana ek bukber? Itu mular di gini. Allah